Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun tepang deui di Giri Harja Jalur Putra Channel sareng simkuring suara sudanan. Aduh, nembe deui ieu ngadame YouTube deui kulantaran seueur kegiatan itu ieu. Pang-pang nama seueur lah nu sifatna pribadi gitu. Ayeuna bade majeng deui nabe kaping 16 Agustus teh nyaeta ka Desa Cipajang, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes. Mawis yang kene berangkatna kumargi naon kaji tebih kaduana pada nyumpunan ondangan nyata ka bumina Bapak Haji Sepandi Wijaya di Melong. Ayo berangkat lah. Alhamdulillahirobbilalamin tos rengsek kauleman apunten teu seueur ting tek margi pinu pisan kacida kalebetna tamu undangan luar biasa. Pokona ti simkuring mah doana ka para panganten mugia nguntuk rumah tangga anu sakinah mawaddah warahmah. Tong hilap di aya deui ieu naon aya di acara kete Bapak Haji Sepandi Wijaya teh kaping 18 nabeuh wayang golek. Sadalana deui atuh adeden pasasieunan antara hari Rabuna getang simkuring salasana jadi dua dalang dinten Salasa sareng dinten Rebo pokona diantos mung aya nama da ngabujeng bade ka Brebes kedah tatan-tatan oge enggal-enggal margi perjalanan masih kena tebih kinten-kinten dugi tabuh 8 langsung ke Bandung gitu pidoa kesadayana mugia ayeuna kelancaran amin ya rabbal alamin. Yuk Hai baraya sadayana simkuring ayeuna nuju di perjalanan bade ka lokasi pagelaran wayang golek nyaeta di Cipajang, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes. Alhamdulillah simkuring ayeuna nuju bade perbaikan gigi heula margi di bumi abi nyanak gigi anu kurang baik ayeuna menakan gigi anu pibaikeun perbaiki. Yang sedang di servis gigi yang sedang di servis. Pokoknya tong kemana-mana terus sakseni nabeudai di Giri Harja Jalur Putra Channel. Omat subscribe, like, comment, and share. Tan utama nama di share di Facebook, Instagram, pokoknya saurang rojong Giri Harja Jalur Putra Channel. Nuhun. Alhamdulillah ayeuna kos di Cirebon juga namun tadi 3 jam perjalanan di tol abdi langsung ngejuprak tunduk kagingkeun ku bau sate gitu. Karena abdi kacana dibuka jadi sate teh seungit gitu melengseng padahal can dibeulem ya gitu abdi teh nya. Wis acan manggung ame rada fit ame tenagaan disatekeun heula stamina. Sate nage sate polosan gitu. Jadi guys sate polos naon? Tapi mah polos jalmina. Kan eta teh. Tapi polos teh tanpa gaji gitu. Jika nayaga kan tanpa gaji mah rudat kena hate. Gitu teh keluarga ya.
orang tua heula jeung Ajis jeung Patata jeung dedekna editor terganteng ter mistis. Sareng raka jeliteng. Tapi mau cara ngomong lanjut. Alhamdulillahirabbil alamin parantos rengse pagelaran di Cipajang di pangaresana Bapak Hajar anu nikahkeun para putra putrina kalayan dipasihan kelancaran tur kasalamatan. Simkuring ayeuna parantos tugas pan beres ayeuna kantun wangsul ka Bandung. Ayeuna abis simkuring beres nepi jam 4 kirang. Bisa jam 3 tadi mah di langkungan jam 4 margi di Taman Kukuyeum. Jadi simkuring teh ka sogok gitu tah. Ayeuna bade ka Bandung didoana ti sadayana kinten-kinten karena perjalanan 4 jam deui asana pi langkung teh 5 jam nya jam 8an jam 8 lah gitu tah pola wargi aya seniman padalangan mah kieu beuna nyebuh capek di jalan tapi di rasakanna emang raos gitu margi da dinikmatilah soalnya kan ieu mah terus jadi profesi ketama-tama dina cita-cita oge itu nemetak sok ilmu tuntut dunia sia ka saha wae oge pikeun budak cita-citana simkuring cita-citana hayu jadi dalang ayeuna sana alhamdulillah eungkeut sok sanaos masih keneh tebih kanu namina sae komode pun mapakan pun bapak almarhum jauh pisan simkuring mah masih lalanya kritik sareng-saran di antos pisan pokona mah gitu. Hatur nuhun kasadayana. Hatur nuhun oge ka sadaya pemirtub anu parantos manco dina Giri Hajatul Putra Channel. Nuhun oge kangge sponsor anu parantos ngabiayaan oge ngabantos sumbangsi ka para seniman-seniman anu keur kadampak corona ayeuna. Ya da simkuring. Kitu tah. Assalamualaikum sampurasun.